ya kulkas karosong amatnya. Ulah-ulah nu warna yo. Nu tawar ge eueuh mentang-mentang efek lebaran yo karosong. Mana deui ieu nya nyaran duit jeung mere utang buat lebaran kemari. THR teu meunang nu aya beak be. Geus nasib meureun lah. Pusing. Buka bogoh diputuskeun. Pagawean di PHK ulah-ulah jeung kabogoh jeung soran ge teh gablog. Yeur, can geus setil kieu. Duit manto gablog. Buka bogoh diputuskeun. Sengsara aing mah hirup, hutang ngalambak. Yeur. Kurang naon aingnya, padahal geus ganteng kieu. Tapi diputuskeun ku bogoh aing. Apa kurang duit aingnya? Gawe patahun-tahun di Jakarta. Kelembur baik kitu nya. Kabuteu eueuh, kumaha nyadak. Mana nyar babaturan jeung ngopinya. Kadi baik itu. Jeung ngopi pato aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi lur, kumaha cager? Rawak mah mun duit be yo, aja ngopi mah. Kurang ngopi yuk lah. Woi, atuh siap ngopi mah. Lain eta mantes di mana? Make tas sagala. Keren. Eleh be aing mah. Kurang nangtung bae, moal kita asup ieu. Di ho nya poho. Awas dia asup. Hei, bro, kumaha cager? Cager awak mah. Mantes di mana gitu? Jakarta. Gawenan gitu Jakarta. Tuh urang mah gawe naon be lah sagawe-gawena. Alhamdulillah jeung dahar mah aya. Ya oh, coba tuh yo ajak-ajak orang gawe yo. Ngesebel nganggur. Sorangan hayang gitu gawe. Atuh hayang orang daripada nganggur bae di lembur. Gawe ngechat sapoe 500, tapi lamun sebel mah 1 juta. Si jaho oh. Daek lah aing milu. Yang kek ulang siarkeun nya. Emang sia bisa ngechat? Atuh bisa lah. Karak ngechat pengalaman yo. Ngechat naon heula tuh yo? Eta ngechat es balok. Ai sia. Nu bener bae ngechat es balok. Kira-kira be sia mere pagawean teh ya. Cenah hayang tadi pagawean. Geus kieu be lah. Kurang dibere. Sapoena 200. Lumayan gajina. Gawe naon deui yo? Coba tuh nu rada bener mere pagaweana. Aya di dinya masuk tilo kira-kira pugu mere pagaweana. Teu ngeuna ujungna. Eta gawe menyonan kaleng. Menyonan kaleng naon yo? Aing ngamenyonana dikumakeun, dipantek apa kumaha? Gampang gaweanna mah mangge kaleng di jalan. Jobewan kieu. Be. Ya, suku nyeri katimpah tong. Ngeuk gawe cara rapel geus geledag-geledug, neuk hujan deui, neuk balik deui bae. Perasaan ieu suku neuk diangkat na berat amat nya, ya naon kitu kula ieu. Geus. Aing jalan karinya becek. Kari be, lamun tanya mah besok aing moal ngangkat ketinggalan sendal. Aduh, nyeri aing ngabu deui. Aduh, becek ieu jalan becek mun lembur ngaranna ge kos kieu lah. Aduh, aing kepuat suku aing yeuh. Aduh, kumit. Aduh, nyeri.
Aisyah, emang nahan jelema edan ngejebewan kaleng di jalan daripada ngemenyonan kaleng di jalan matu maning Mang Asnen tuh kusia menyonan. Mang Asnen, mana Mang Asnen? Itu Mang Asnen tuh sugan digegel su Mang Asnen. Ya Mang Asnen yo. Weh, Assalamualaikum. Weh, kebenaran ya. Ayo balik di Batavia ya. Kumaha Calager? Waalaikumsalam. Kumaha Lot Cager? Awak mah Cager. Ya macul bae urang mah sehat. Cager sep atuh kitu doang. Kadia kan itu urang sorangan bae batur. Cager awak mah sorangan bae teh ti baheula-baheuli. Itu mah jadi duda lapuk be burungnya. Siang rek wae ka aing udah lapuk deui kos kitu. Sero bae meureun. Ari sia, buku majikan kitu. Atuh boga pemajikan mah, pemajikan batur, teuing lah pemajikan batur ge daripada eueuh. Geus lah, geura asup ka dieu ya, ngopi-ngopi urang. Aing hayang ngopi, geus main dibubula kapanasan, titi isuk can ngopi. Wajar bae orang Batawi kakarak balik. Ngopi aing ngilu asup. Oh, aing neun pacu heula ka dieu. Tah, serok. Tah. Geus mang geura nginum heula tah. Tah, wehna, tah, caina geus geura nginum heula. Atuh puguh we, urang ti tadi ngarep-ngarep ditawaran kue. Kue naon ieu? Teurak temor untuk urang ompong. Weh, caina si beureum, urang resepkeun beureum-beureum. Apalagi ya pantat. Pantat. Ai mantan orang kumaha Mang Cager. Geus kebal ya teu kapanggi-panggi. Jadi kuari di mana? Aya bae di imah, tok ka mana-mana, ngalumuk bae di imah. Alabatan topo. Naon topo mah bisa dipina-pina, budak orang mah ngerem bae pas nundogan. Aja kumaha ndog nanggeus netes rencana tuh. Eta mah jang, paribasa. Wasu mah jelema ndogan, atuh rame mah urang boga duit teu nonton jelema ndogan mah. Atuh bisina be Mang, pancen pernah aya ya jelema ndogan. Kiraku mang jelema ndogan. Eta mah jang, bahasa doang. Cek paribasa. Kumaha di Jakarta? Loba duit meureun ya, Calager. Atuh kumaha Lot anu di Jakarta ditanyakeun anu di dieu teu ditanya. Ari aing nanya sia kan balik di Jakarta. Cager mah di Jakarta balik ka lembur, kitu maksud aing. Lain nanyakeun urang Jakarta aing mah. Bolo hoy beureun sia mah. Oh, nanya kula, bukan lain nanya kula gitu. Pi, geus sukses sudah di Jakarta ye, teu manghi-manghi geus lila. Kumaha kitu di Jakarta ye, teu balik-balik. Atuh lah kumaha mang boro-boro sukses nu aya mararat peak. Birakuna di Jakarta bertahun-tahun. Teu balik-balik, bukan naon eta di jero tas. Duit kabeh meureun eta, setas. Lah mang boro-boro duit, baju kotor ya anu aya. Jang, atuh neuk ka Jakarta ngabalangsakeun maneh mah. Atuh maningan kos ieu kos urang di lembur yo. Anjeun balangsak ge, kadeul ku anak. Ieu mah andeun balangsak. Atuh mang geus nasib meureun. Oh silah mending cicing di lemburnya. Atuh lagian sia mandek naon ka Jakarta aing ngabalangsakeun maneh mah. Maning kos aing cicing di lembur, mundar-mandir ge loba duit. Birakuna mundar-mandir menang duit. Mu edan leupas meureun. Ih, saman teu nyahoon. Atuh aing mah mundar-mandir ge bari ngagesek imah batur. Daripada saya ngegesekan imah batur, maning ngagesekan jubur janda. Sia, aya wae. Ribut jumur janda bae, panas aing bae, aing dura geus kebal ya. Hayang ngaeta ke jumur janda. Geus lah mang, ulah ngomong-ngomong janda bae, hayang kitu janda. Puguh we, aya di janda mah. Entok embung kula mah. Daek jasa ibarat janda mah. Aya tuh janda bebaturan urang. Bener lah. Geus kenalkeun ka urang atuh. Oh, mamang daek, teh kurang kenalkeun. Puguh we, daek urang mah geus ulah kebal ieu. Mamang daek, cuma anakna sedek kula. Hei, sia teu kira-kira. Nunggun ka aing mah. Anakna sagede sia mah. Kan mamang tari daek, asal awewe be mang. Ngadenge mah cenah anakna yang beli mobil mang. Ari sia mah. Daripada dijauhkan kalinya mah, mang dipojit aing sekalian. Tadi mamang daek, ayeuna eta doang. Sia mah. Kos kitu ngomong lah aing.
Ay kos itu meureun ini bengking sia mah. Banges itu mang lah, ayam bung mah, bareng balik be nya. Ayo lah, mau pergi seru bae. Ini balik lah. Pada siang ngambil rejana tuh bener kae ayo lah. Balik. Wih, batu lain kos. Tuh, ada lu sia, ngajakan di gawe deui wae. Setelah orang balik kelanya. Ayo. Yuk, itu be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Made di jalan najong. Kamara nasinya ya nyara nu gawe rese amat. Kerenaon mang sesoranganan bae di saung ku kelong ke. Mang ulah ngalamun bae nya sorangan bae gitu. Dia kan setan ke. Sia naon, saya ngomong datang-datang segala naon. Dia kerja ke dia. Aduh, cara rapi amat ya awak. Nek dukelelahnya. Aduh, kumaha mang cager di lembur. Kecager awak mah. Kumaha sih kabarna? Kumaha sih kabar di Jakarta? Berapa tahun saya di Jakarta karak balik? Oh, bawa duit. Atuh duit mah loba. Aya tuh jeung ngopi-ngopi mah urang ngopi kek. Di mana kek? Nges lah gampang ngopi mah, jangan geus saya ngopi mah. Ngomong-ngomong saya gawe tah henteu Sep. Oh, aya kitu pagaweanna. Olah, kayak orang nyampur ka imah mamang. Gitu be nya. Atuh loba pagawean mah, ayeuna ge geus siap. Kira mulai. Oh, geus lah. Ari loba pagawean mah nu nyar duit nu loba teh, nak ngadepean janda nu herang. Oh, saya gitu mah. Mendingan gawe di lembur sih ya, siap isukan gawe. Oh, geus lah kitu mah. Urang baliknya. Mamang mah di dieu bae sampai penting ya kan kelong los. Nu urusan dia. Assalamualaikum. Atuh ngendek balik lah, saya balik mah. Yang di mah pagawean. Urang balik. Ayolah, Be nya. gitu mah. Oh, geus. Tah.